Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pelajaran bahasa Sunda kali ini yaitu buka halaman 28 tentang rarangkeun tukang. Rarangkeun tukang itu adalah imbuhan di akhir, yaitu ada imbuhan keun dan imbuhan rarangkeun tukang. Nah, ada keun dan nah. Titenan tilu kalimat dihandap. Nah ya. Asupkeun buku teh kana kantong. Nah, cik sebutkeun rupa-rupa sumber energi. Beakeun atuh ari dahar teh lebar. Nah, kecap nu make rarangkeunkeun nuduhkeun naon-naon nu kudu dipigawe. Nah, intinya dari imbuhan keun itu ya menunjukkan kata-kata yang harus dikerjakan atau kata kerja. Nah, kayak asup contohnya. Jadi asupkeun artinya masukkan, sebutkeun artinya sebutkan, kayak sebuah perintah tuh. Kalau rarangkeun tukang yang keun, imbuhan keun itu dipakai untuk perintah ya. Yang kedua itu rarangkeun tukangna, akhir imbuhan akhir na, yang akhirnya na ya. Contoh 3 kalimat berikut ini yaitu pukul 2 berang gali ka kara nepi ka imahna. Nah, di sini kecap nu make rarangkeunna gunana pikeun ngeceskeun banda atawa naon-naon nu dipiboga. Contohna, nah, menegaskan benda atau apa-apa yang dipunya, misalnya mobilnya, bukunya, bajunya. Nah, itu untuk imbuhan atau rarangkeunna ya. Nuduhkeun keayaan atau perkara, menunjukkan keadaan atau sebuah perkara. Nah, bedanya tadi antara rarangkeun keun yaitu untuk apa ya? Untuk sebuah melakukan kata kerja atau perintah. Sedangkan na itu ya ini menunjukkan benda atau yang dipunya gitu. Nah, kalian mengerjakan halaman 31. Di sini ada ngarah hidup leuwih paham kana robahna kecap nu make rarangkeun tukang keun jeung an. Nah, di sini ada suku, jadi sukuna gali ngocek da sukuna titajong kana batu. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 10 ya. Tembong itu artinya apa ya? Muncul atau memperlihatkan ya. Cik titik-titik ka bapak baju anyar teh gitu. Suara itu artinya suara. Nah, semu peura titik-titik teh lantaran ti tadi gogorokan wae tuh ya. Yang ketiga tepi ya. Yang keempat ketruk. Ketruk itu seperti membenturkan sesuatu benda gitu ya, ngetruk gitu ya. Pulpen ya. Calik itu duduk ya, artinya duduk. Terus ada regep itu artinya memahami atau pahamilah. Gelis itu artinya cantik atau indah. Lumpat itu artinya lari, dan keluar artinya keluar. Jadi kalian tinggal mengerjakan yang termasuk dengan ditambahkan imbuhan di akhirnya, apa pakai na, apa pakai keun. Nah, ingat kalau imbuhan keun itu untuk menunjukkan sebuah perintah ya, perintah atau kata kerja ya. Sedangkan kalau rarangkeunna itu kayak tadi menegaskan benda atau yang dipunya ya, atau menunjukkan keadaan atau perkara. Jadi di titik-titik ini kata tembong bisa apakah ditambahkan keun atau na. Nah ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.